Gorombolan dikawali Ciamis mangcep nepangan deui. Alhamdulillah, pokona. Lan. Dah mang. Alhamdulillah. Yo dikawali pokonya. Dikawali. Jika tah ke zaman gorombolan eta kumaha cenah ari bapak sok nyamuni ka mana bapak? Tah kerja ngurumulan teh bopa teh ban imahna panggung. Oh panggung mun sok. Nya ari bijil teh ngabongkar papan ka handap. Pak Lupuh, nya papan terus. Dadampar terus. Terus aya nu rek asup, ai emak teh kalah ka nyiwit budak. Oh amun aya gorombolan teh. Heeh, ambis ceurik. Ya Allah, ya Allah bikin ka kituna. Heeh. Bisa anak tua tuh jadi pami aya gorombolan dongkap teh. Si emak teh ngakal. Heeh, nyiwit budak ambis ceurik. Ulah ceurik cenah pan udah hareun. Gorombolan aja teh tertulus satunya. Bapak maneh eueuh cenah. Gorombolan dongkap ka teh minta dahareun teh. Teu aya meureun teh. Ulah cenah karunya ada boga budak leutik cenah ka dieu mah. Jadi nyebut ke dahareun teh kucaran nyibit budak. Dicurik. Ai bapana ke mana teh nyamunina? Bapana kaleuweung eta paning sok nyamunikeun koper kan handapun tak kalapa. Oh, astagfirullah anak petaka apa? Oh, katinggang kalapa. Koperna teh. Heeh, kalapa samanggar. Ya Allah Gusti teh. Nepi ka pengek. Asa teraji teh ujat aji teh koper. Henteu da koper baheula mah saengna kadangan pengek ke unggul. Katinggang ku kenapa samanggar? Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya. Ari gorombolan teh terangeun eta kejadian kitu teh nya. Henteu. Eta di mana bapak orang teh dikawali? Dikawali, tuluy aya. Aya nu menta digotong. Naon eta? Nya gorombolan menta digotong. Ya Allah. Ari bapak teh ngagotong, ngan bapak teh leumpangna impud-impudan. Cenah mung ulah ku jalma ieu ganti cenah. Bapak mah jadi boyot lemon. Cenah teu ngareunah cenah digotong ku nu kieu nu jalma ieu mah. Bapak teh titah balik. Padahal mah Padahal akal-akalan eueuh hayang ka imah. Astagfirullahaladzim ka kitu. Eta teh. Cenah manggu barang menang ngarapok Nya titah ngagotong. Ari bapak mah leumpangna cingkud. Api-api pincen. Mung cenah mung digotong ku jalma ieu da teu ngareunah ganti. Saha namina bapak ono teh? Bapak Marnuki. Bapak Marnuki Sama Samarnuki. Jadi aslina mah keur budak nama Emo. Emo. Ngan ai eta nama Marnuki. Ari panggilan nama mana saha? Marukmi eta ti kawali Ciamis. Alhamdulillah ya bapak ono pinter dongengna ono lagi hebat lah. Tah kitu tah dongeng bapak ono ti kawali Ciamis ti lemburna Eyang Prabu Siliwangi. Bang Cep Hendriana, Ustadz Saltoloyo Otolowon ngatur kenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.